Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalamang sadayana dalamang. Alhamdulillah. Santai acan di kawitan. Ayeuna siapkeun heula nya. KM mangga siapkeun KM. Saged baca doa di kawitan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalamangnya sadayana dalamangnya tadi dalamang. Alhamdulillah. Nah, dina dinten ayeuna urang telepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Pengajaran bahasa Sunda. Nah, kata disebutkan kurang absen lah. Nama sudah memutuskan ini. Oke, nya juga nanti masih kene ieunya masih kene sieun ku gempa kamarnya kumaha kamari gempa di bumi. Tapi teu aya anu kadampak teh dia. Alhamdulillah. Tapi kamari nuju naon pas gempa nuju di jalan yang mungkin ya. Tapi karaoke. Aduh, susahnya semuanya tuh. Mudah-mudahan anu kadampak dikasihan nasihatan. Atabahan. Upami aya nu bumina reksak dikasihan gentos saenggalna. Nah, saja kawitan kurang absen heula. 7D. Yen anu disauran ku Bapak ajukeun panangan lajeng sebatkeun aya. Anu kahiji Ali Fikri Aruki. Wah, aya. Alia Febrianti. Anissa Eka. Arhan. Citra. Den Cahya. Elpa. Epan. Mang Karima. Yuliansyah. Nah, anu izin sadar sakit mudah-mudahan ku Allah ku sakit dienggakeun damang. Banyak panyawatna diangkat ku Allah. Upami izin mudah-mudahan urusana diberangkeun ku Allah Taala. Di kita sarapan ini tos aremang. Tosnya tadi istirahat semangnya. Kada sarapan kada tuang salonon kusabab panyawatna buka saha umurna ya. Mudah-mudahan kualitas keuangan yang sehat juga. Jangan fokus dari. Nah, sada acan dikawitan Bapak bade aya ngaranna game. Ya, game naon? Nami game-na nyaeta sabalikna. Maksudna naon? Lawan kata sebaliknya. Upami saur Bapak upami Bapak ieu nyebutkeun nundukeun angka hiji hidup sebatkeun angka 5. Upami angka 2 berarti angka 4. Upami angka 4 berarti angka 2. Upami angka 5 berarti angka 1. Sabalikna upami 3 0. Fokusnya. Nah, sajaja ngawitan kana pelajaran selanjutnya Bapak bade ngintang deui kamari tos tilu pertemuan tilu laungan diajak aksara Sunda. Aksara Sunda teh aya mamaina. Aksara aksara suara sareng
ngalageuna aksara suara ata hiji deui rarangke. Aksara rarangke. Janten hidup tos dia nya, tos apalnya aksara rarangke kumaha? Aksara ngalageuna kumaha? Nah, ayeuna kurang praktek hidup ngalebelan atau masihan nami benda atau ayeuna mah anggota tubuh satu acanana Bapak bade iyalah. Nah, kompetisi dasar ayeuna nyaeta menyusun dan menyajikan teks aksara Sunda dengan memperhatikan ketepatan bentuk dan kaidah penulisannya. Nah, indikator pencapaiannya nyaeta menyusun kata-kata menggunakan aksara Sunda. Jadi menyusun aksara Sunda. Tujuannya nyaeta melalui pendekatan saintifik berbasis TPACK dengan model-model pembelajaran proyek berstrategi dalam belajar kelompok dapat membuat tulisan aksara Sunda dengan memperhatikan bentuk dan tata cara penulisan aksara Sunda, menyusun tulisan aksara Sunda yang dibuat kelompok dengan baik dan kemudian bikin menyusun aksara Sunda. Ayeuna cobi tengetan gambar aksara Sunda ieu. Tidak sok penandingannya di jalan-jalan supaya pelang. Nah, ini tuh supaya aksara Sunda. Ya, contoh ieu jalan Cimandiri. Jalan JL Cimandiri. Ya. Lajenna, ieu sami JL atau JL RD Kosasi Kelurahan Cikalea. JL RD Kosasi ke Cikalea. Ayo tempat dia contohnya. Ayo tempat tuh. Nah, lek itu baik. Nah, lihat jangan tidak mungkin biasa aksara Sunda di dalam buku seperti masuk ngadep seret acuh. Damekeun desain acuh sebagai aksara Sunda. Sana kurang Sunda kudu bangga. Ya orang Sunda kudu bangga. Kan saya. Nah, ayeuna mangga hidup dia Bapak gaduh kertas mana kertasnya ya? Sana kertas komputer. Dia Bapak aya kertas mungkin hidup ngadamel atau ngalebelana anggota tubuhna. Nah ieu contohna panangan, panangan, tapi aksara Sunda. Atau contohnya pamenteuk, pamenteuk. Ya, tulis dia. Terus diandapna, tulisan ayat tulisan pamenteuk. Pamenteuk. Nah, mangga kawalakeun ku hidup saran kelompokna, terus konsep bari naon wae nu ditulis. Nah, mungkin mangga taroskeun ka Bapak bila ilustrasi atur terang semuanya. Nah, mungkin hidup waktosna mung 45 menit.
45 menit ngadamel atau ngaksara sundakeun, ahli aksara sundakeun anggota tubuhnya. Tuh. Kita upami aya tenatos mangga taroskeun ka Bapak. Bapak upami ieu namina naon? Nah, mangga sok taroskeun ka Bapak. Bapak aya di Ulah? Lan mohon aksara arageun. Ya, aksara arageun. Aksara arageun, ini kita kenal. Oh, ieu teh aksara ieu. Sok mangga ayeuna sawalakeun sareng kelompokna. Sok mangga sawalakeun sareng kelompok. Mangga. Keluar. Keluar. Aduh ya so. Waktunya 5 menit deh. Kas, selesai? Bapak pikir atau ini? Kas? Mungkin juga bertekan. Nah, upami anak kelompok saresa tapi terus selesai. Selesai. Nah, ayeuna cobi kurang parios. Nah, di tiap kelompok aya perwakilan 2 kurang lajeng tinggalikeun ngadamel naon terus tempelkeun di mana. Ya, gitu nya. Abdi misalnya ngadamel tulisan halis misalnya. Tempelkeun dina halis gitu. Halis tekeun, tapi kita tempelkeun di dina bor ya. Atau misalnya mastaka tempelkeun di mastaka. Ya. Sampean misalnya kan, sampean. Sok. Bade di kelompok mana lah? Kelompok 4. Nah, kelompok 4 mangga kapayun duaan. Kapayun duaan, bae dieu. Hah? Mungkin tarepkeunna di dieu, ayeuna mah tunjukkeun heula ngadamel naon terus di mana. Nah, sok. Di bae dieu. Dieu. Sok. Salam hukum. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pada ngadamel namana pamunteut. Nah, pamunteut, panana pamunteut teh? Iya. Coba tempelkeun kumaha saudara cenah. Iya. Pamunteut teh. Ya, pamunteut. Ah. Terus. Ada mana dia? Cepil teh mana? Cepil teh. So, masuk ke nama. Terus kita cepil sareng panon aya kieu ieu mah sareng panon. Panon teh. Ya. Bahasa lemana
Kaiji, iya nggak? Bor, mana bor? Bor mah gampil ya. Pak, ya ngangge panolong, bu, ngangge panjang. Kita lihat, bor. Gampil, bor. Beda. Ayo nanti. Jandela. Sok tepakeun jandela. Jandela. Tony. Pantula. Pato. Oh, tempelkeun dina panto. Terus meja. Wah, nempel. Nah. Meja. Sok, terapkeun meja mana? Meja depan. Jadi ada? Wih, jam kumping kelas 7 dek, terus nya. Kita mah diterapkeun di panto tapi payungnya gitu ya. Sok, terapkeun. Tuh. Emprakan gitu. Nah, biasanya sae tos berakhir ninggalin lagi aksarana tos sae pesan. Nah, mudah-mudahan mungkin kapayuna hidup biasa ngadamo aksara Sunda dina kahirupan tahu ini. Nah, minggon payun orang ngajengkeun kana pengajaran kana pengajaran pujian. Sakitu wae laungan ayeuna mangga satahar persiapan damai satracana KM mangga siapkeun indra. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka